Maksud naon? Perpanjang. Saur neng oge, ulah nyandung, ari agen nyandung wae. Hari neng sehat. Ya sehat atuh, ari cek neng oge ulah nyandung. Aya ada apa? Nu panggelisna saha? Hah? Di kidul teh nu panggelisna teh saha neng? Nuhun. Ari anak atuh make haekan guru patut. Panjang padahal mak neng teh itu neng gelis ki bohai ki oge nah malah sandung atuh heran salah kiki tidak segala diperpanjang atuh masalah teh cek abdi oge tong nyandung kakak nyandung kurang naon coba teh makasih si atuh makanya diperpanjang nih masalah teh padahal neng teh kurang naon coba gelis henol kieu panjang wae masalah panjang wae Punten. Permisi neng. Aa bade ngaperpanjang. maksud naon perpanjang saur neng oge ulah nyandung ari agen nyandung wae Aa teh bade ngaperpanjang. cek neng oge ulah diperpanjang ari cek neng oge ulah nyandung aya ada apa nu panggelisna saha? Hah? Di kidul teh nu panggelisna teh saha neng? Nuhun. Ari anak atuh make haekan guru patut. Ayo diperpanjang cek neng ulah nyandung kakak nyandung. Kumaha si teh? Punten neng. Hari neng sehat. Ya sehat atuh ri Maksud akan dia teh bade ngaperpanjang kakak. Karena itu kumaha. Hari neng sehat. Ya atuh sok balik. Sok biar tuh ayeuna mah siapkeun fotokopi KTP sareng bekas kakak Nomi udah disandak Tapi upami aya mah fotokopi sareng fotokopi iseuna disandak. Mohon dicandak. Teu kan. Punten neng. Hari neng teh dina KTP statusna naon? Nya kawin atuh ri Makin nanya gitu. Hari neng tadi ngaperpanjang naon? Hari anu di bumi kurang panjang sanes. Apa duanya ngomong teh sok asal. Oh, hari Sugan teh anu di bumi kirang panjang gitu. Kalau kurang panjang, ya panjang atuh ya. Oh, gitu. Hari upami kirang panjang, abdi teh bade daftar. Mangga ya bade daftar. Kin ku abdi dipangmiserkeun pangukur anu panjang teh pisan kang waanya ayeuna mah indit. Nya punten. Sok ayeuna mah indit. Indit. Punten, punten. Indit mah. Indit ayeuna mah indit. Sebelum wae lalu gitu. Amin. Heran, gawean rudat, sakit rudat. Bawa masalah. Pangukur perpanjang laki sebelum aya si di busi calik calik ceneng dia naon teh moal bisa jauhin main teh dia kangen ya kanengnya kangen kan neng KTP tinggalin tuh di atas. ya juga aya KTP yang naon KTP Sarapan kawin deui. Kalianeun kira kawin deui ini kurang naon Kak. Kalianeun siapa? Kawin deui. Kawin di ai kawin di. Enggak. Kunaon. Punten. Boga bolor teh. Waduh, Kang. Leumpang teh make mata. Nuhun, Kang. Maaf, Kang. Make mata make suku leumpang. Make suku. Suku na kekeongeun nya. Sukuna boga baraha? 2. Kekeongeun nya sukuna. Heuh. Kumaha si leumpang teh? Bener leumpang teh urang keur bahagia ye. Bahagia kunaon, Kang? Urang arek kawin deui. Oh, gitu. Saran sah? Saran si Nining. Si Nining anakna Haji Lukman orang Bojonggede. Ini nyaho, Kang? Ya sama tetangga, Kang. Serius? Terus nikah deui. Lain terus kawin. Si Nining geus kawin? Mohon. Hah? Geus kawin? Mohon, Kang. Aduh, berarti aing teh tinggalkeun kawin atuh.
Makasih ya teman saya. Bener, hayu gerak. Ning kalau nggak bahagia si Akang mah. Sedih kan dan kawin aduh.